para hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, panjang lamun dicaritakeun tentang perjalanan sakumaha Imam Jalaluddin Rumi. Inti daripada Isra Mi'raj adalah naikkeun diri ka Gusti Allah. Kangjeng langsung ditaikeun ku Gusti Allah. Para aulia Allah nu dimorod langsung ditaikeun. Para aulia-aulia nu suluk ditaikeun ku Gusti Allah. Urang bisa naik derajat sesuai jeung kadar urang. Kumaha carana? Balikeun ku ari. Taikeun ku ari, mi'rajkeun bahasana cek Imam Jalal, tina bodoh supaya jadi pinter. Mi'rajkeun. Orang teh bodoh wudu, bodoh sholat, mi'rajkeun ngaji mantap naon. Jelema nu ngaji keur mi'raj. Robah nu tadina urang teh teu pati bisa itu maca kitab teh. Mi'rajkeun datang ka pondok pesantren kena ngaji nahu, kena ngaji bilagah. Engke geus bisa hasil mi'raj. Mi'raj urang mah kos kitu. Kabelah dieuna fikihna geus bisa, tauhidna aya, hasil mi'raj urang. Kemudian atuh ilmu tasawufna aya, praktekkeun geura ku urang, derajat urang makin hari makin naik, makin hari makin naik, makin hari makin naik. Amanatna saeutik geus bae, mi'rajkeun diri urang melalui Isra, mi'rajkeun urang marobah bae tina bodoh kana pinter, tina teu nyaho kana nyaho. Ketahuilah Allah, setelah Allah bisa diketahui ku diri urang dengan cara mengetahui urang heula. Man aropa nafsah aropa roba engke bakal hiber urang ka Gusti Allah. Konsepna seperti eta, tapi praktekna kudu berkelana heula. Kudu berkelana heula, watak Oma Irama teu salah. Dalam aku berkelana tiada yang tahu. Waduh, raja dangdut hebat eta. Orangana mencari ani tama. Orang mau mencari ilahi. Itulah para jamaah kaum muslimin, lamun Oma Irama berkelana hanya sebatas mencari cinta, sebuah cinta zahir, urang mah sebuah cinta batin, cintakeun ka Gusti Allah melalui berkelana. Tentuna berkelana mah laut yang dalam kita seberangi, gunung yang tinggi kan kudaki. Wah, tuh pas itulah berkelana mah. Tapi tetap berkelana kudu boga modal. Tanya heula ka guru ulah seberkelana bae. Datang ke Merak siang jongkeng di laut. Ya, aing dek hiber saja ya. Langsung teu guru deui, langsung gujubar bae ka laut. Tinggal sebuah nama innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Haji Pendi berkelana mati di Merak.